Ayo Neng, lempar menilai pisan orang nyusul Abah Neng. Ayah naon sih mah, urang teh keur puasa. Ieu mah Abah Neng mah moal pasti hees da gagadaganana teh. Tak aya mah abah teh keur Aya gitu Neng. Ayo, urang hudangkeun. Kieu we nya. Ai, Astagfirullahaladzim. Kieu we sapopoe hees we. Mama, ieu teh bulan puasa, duit eukeur dibutuhkeun jeung lebaran jeung si Neng meuli baju beduk. Oh no. Yang akan kudu kumaha tuh nyi, yeuk dengekeun ku nyai akang ka dieu teh dengekeun ngareureuhkeun ka capek, dengekeun katingali ku nyai akang geus naon. Tuh tingali pabuat-pibuateun meuni loba. Akang teh yeuh dengekeun, karek anyar napi nyi. Neng neangan wae tadi. Abah di mana? Nyai nanyakeun ka Neng cenah Abah teh keur hees. Heuh pan capek akang teh. Lain kuna naon sok kalah ka adat-adatan ka dieu teh. Lain anggur si naon ke. Ieu mah adat-adatan we. Terus parena ya. Ke heula masalah panennya. Nyai kaparagan, akang sebeh gitu. Sebeh naon akang? Ya sebeh naon, anu penting. Sebeh.